mandek ulin ka ima. Jam sakit can datang bae. Aduh, lewatin. Hampura neng, telat. Lah, geus biasa ieu unggal-unggal nage telat ditinggalkeun ku Neng karasa. Neng, laju be ngambek kana. Coba sih lamun geus boga janji teh kudu tepat. Neng hayang nanya ya ke emang ambung gitu dong batur? Ari neng ngomong kos gitu amat, maksudnya naon? Atuh Neng mah hayang neuleu siga batur. Mau duit loba, mau tas gede, lagi pun begawena. Ama embong neng gawe di kota. Pugu zaman keur kos kieu, neangan pegawai hese keur zaman ieu tah, zaman congorna tah. Gawe di kebon, geus kanyahoan. Mah aneh, atuh geus di kota mandek gawe naon tah, gawe bangunan tah, yang penting mau tas gede, yang penting mah halal, yang penting doang batur, balik di kota. Kahayang aing, mending gawe di kebon, geus kanyahoan. Cau asak bisa dijual ke pasar, daunna bisa dijual ke pasar. Moal mantak neng, moal tentu eta nu di kota teh mau duit loba, mau tas gede, hanya ompong tas gede teh isina naon? Baju kotor. Ngan kos kieu, seutik-seutik neng buka duit. Enggak sih ulah marah-marah teuin. Maafkeun Neng ya. Teu marah kan Neng? Iya, mah teu bisa marah kan neng, pan rasa sayang maka neng sayang banget. Bahkan laguna neng. Naon laguna? Ya dengekeun nyanyinya. Didengekeun. Mau makan ku teringat padamu, mau tidur ku teringat padamu. Tak pas gitu laguna pokoknya mah keur naon kan neng. Ih, mah gombal jasa, makin sayang Neng mah ka Awas teh anu ka teman-temannya, nyong cau beusi ngesasak. Geus atuh. Dadah. Bahagia leumpah ka kebon ari geus noong bebek Tiara mah. Sugan we cau yang geus asak bisa dijual ke pasar. Jeung meulikeun sesuatu ke bebek Tiara. Alhamdulillah, caus kolot. Geus teu sabar aing hayang ngajual ieu cau yang geus geura asap cau. Geura bisa ngajak Bebek Tiara jalan-jalan ke mall supaya bisa belanja puas-puas ke neng, belanja ngajual cau loba pokokna mah yeuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran jasa siawat tadi ya. Tadi dia. Aing dek minta anter kasih ya. Saya nyawa tuh lembur Carenang RT 10 si Sakmat kebonnya di Carenang. Aing dek anteran kasih Sakmat karunya. Nyaho aing lemburna, bahkan RT lagi aing nyaho. Bebari ji ngirikeun RT 10 mah matana si Pitea Tiara. Cuman aing teu nyaho kebona si Sakmat di mananya. Sia benarnya ho Wati, anter yuk. Honggus lah ayo urang lempang kuari. Honggus yuk. Ini dapat salah gula. Guys, ayo aing keluari. Ayo.
Ari iya bener lumberna carenang RT 10. Bener ya, RT 10. Nggak ada kemana yang bawa kok salah. Muhun mang badai ka kebon terang teu ka si Sakman. Oh, si Sakmat. Terang lah, si dia yo lurus terbelok kiri. Tadi kan dia kebun deket. Iya. Mang Oh, mangga. Hati-hati neng di jalan. na 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 na. Ih, Yaya yang Wati. Nggak kemana ya? Geus-geus dong sari nih. Iye Wati, panggil hayang Patrick, jodoh si Gana. Ya Mbak Tiara, ari ngomong sok ngahenekeun kena HP. Mana ya? Senarian aya di lemur careanang Patrick tadi curiga ya. Si curiga ke aing seeng menyon. Sedangkan aing ka dieu gen dengan Tersi Tiara. Deka kebon si Sakmat nu dicarenang. Sugan be aing ka pendak jalma kasep. Pan dicarenang mah jalma na kararasep. Tidak seeng menyon. Sembarangan si Ari ngomong. Sekia aing ganteng, dong Ariel Noah. Nukos kia dong Ariel Noah. Mimpi Patrick, mimpi. Ikut campur bae si Tiara. Dasar seeng menyon. Wan, ayang mati, ayang mau kedindengan ke kota, nang duit loba. Kumaha sia lah, alhamdulillah sia ke kota. Jadi aing kan tilak lulus sia. Emang sia nyaho jalan ke kota. Besi nyasap aing mah. Aing mah nyaho lah, pan kuari mah zaman nak gaul. Amun nyasap tinggal nanya ke Mbak Google, Mbak Google kah? Aya dina HP, tinggal nanya doang. Oh jingguat kuari mangges zaman boga HP, tinggal nanya doang ke Google. Coba aing dulu, kus kumaha. Coba tanya kena Google, cita-cita sih jadi naon. Terus tanya, banget sia ganteng apa henteu. Mun ganteng, aing bakalan bogo ka sia. Yo, aing dek nanya yo ke Mbak Google. Dengekeun ku sia nya. Yo, dengekeun yo. Oke Google. Cita-cita aing jadi naon? Jadi tukang cilok yang keliling kampung. Ih, sia goblok. Ngisin-ngisinkeun aing bae. Yo, aing dek nanya dia. Nu bener sia nya, kudu bener sia. Yo, nanya yo. Aing ganteng apa mirip bae awak? Sia mah mirip yawak anu dicai. Ih, goblok, goblok. Geus itulah saya menyon, dia goreng ge. Ya, goreng. Aing mah goreng di gawe. Mana wat kebonnya? Iya, kebun si Sakmat. Oh iya, jaga gede jengnya kebona. Ini coba ayo orang asap. Mana yuk? Iya bener tuh kebona Sakman. Oh bener nih kebun Sakman, tapi Sakman harus balik ke Arab mah. Mas duit. Oh, di tadi yang serangan mau bantu nangguan, terus beri gunting ya kita bilang. Ih wat, jelema nage geus lah orang balik we. Geus ayo. Nyeunane ta? Ih, aing keur nyeun layangan buku yo. Nyeun layangan aing le. Cek teu nyaho kesupan di cerenang sok ngadu layangan bae pan lem. Oh, areng sok ngadu bae di Cirenang aing mah teh nyaho pan. Coba dari ulah ngomongkeun layangan bae, jala lieur kan otak aingna ge. Ngomong gitu. Nanti kumaha cek aing lah nek mentang layangan teh neuk naon tah. Si mah Pantia RT Carenang, kuduna nu tegas ulang ngomen layangan. Kumaha sih? RT tah lain maneh. udah ngalunjak sia ka aing. Kieu-kieu ge pan aing RT di dieu meureun. Kudu ngahargaan aing cia lah. Sekunaon budak sekunaon saya anjing. Aing nu kandu layangan sekunaon saya. Teh, cewek gelis teh. Di mana? Itu saya tengah nanya. Kenalan banget. Laga. Punten mang. Terus di mana, Neng? Terus di kebon Asakman pugu. Oh, tadi netes ngagawean kebun Ciaki. Sakman lain tadi karak balik. Nu bener. Pantesan tadi di kebon ayah si Aki doang.
sini sanggup buku tadi arek nganteran kasih Sakmad. Si Sakmad. Mas kayak dia baiklah jing kami baik di dia. Woi, saya nelekeun bae mentang-mentang juburna gede. buku aing meresap nu gede-gede. Gitu Lain tanya jing usia dusun tadi. Aduh, tenanya. Men, hari eta kamu si Sakmad lainnya. Nyau gentu kasih Sakmad. Hei, Ben, tadi teh anu patul jeung golok nu lewat. Oh, nu eta. Oh, anu sember. Aing nyau gentu kasih Sakmad. Rek, itu tangga itu gandeng amat. Nana itu tadi. Anu busuk waing teh jinen. Eta mah. Nah. Ih, jadi jelema. Punten deh dari lombok. Cak aing masih tunggu gitu. Eta sia dicacahan. Tunggul bae aing. Kos telat. Parunten ya pada jomblo. Aing dik nanya, sia nyelek kabogo aing tuh dia tadi. Macam kieu hayang buah kamu kudu ngilit gayung. Masa Allah malaku dia Eta mah. sia pugu Saya saya geledeg.